jeung siang. Dinten ieu urang bade ngalaporkeun nganaan hiji pesantren modern nu unik sabab dia deukeut di lingkungan warga. Sanajan kakaredi wangun, pesantren ieu parantos ngagaduhan seueur santri di lingkungan sabudeureunnana. Kanggo langkung jelasna, urang langsung ka reporter di lokasi. Ayeuna simkuring parantos sareng pendiri pesantren Darul Fikri kanggo nanyakeun kumaha awalna diadekeunna pesantren Darul Fikri ieu. Sareng Bapak saha? Abi besa albi khairin. Alhamdulillah selain janten guru di SMA 4, abi oge dipasihan kapercantenan ku masyarakat kanggo memanage, kanggo mengelola pesantren anu aya di Darul Fikri. Gitu. Patarosan anu pertama, kumaha awalna diadekeunna pesantren Darul Fikri? Janten pesantren ieu aya atas kepercayaan sareng cita-cita anu luhur anu diwujudkeun ku DKM Darul Fikri atas aspirasi anu asalna ti jamaah sadayana. Janten jamaah hoyong gaduh lembaga anu mungkin janten investasi terbesar saatos aranjeuna ngantunkeun, meskipun aranjeuna tos ngantunkeun tapi pahalana teras ngalir. Di antawisna nyaeta pesantren ieu, sehingga harapanna ketika aranjeuna tos teu aya tapi setiap huruf anu diaos ku siswa atau santri anu aya di pesantren mungkin janten nya transferan pahala gitu, meskipun aranjeuna tos teu araraya gitu. Janten eta anu melatar belakangi kunaon ieu pesantren adeg aya ayeuna gitu. Atur nuhun Bapak, mugia ku ayeuna pesantren Darul Fikri ieu bisa nganyatak generasi anu soleh dan soleha dunia akhirat. Simkuring Ridwan sareng kameramen pamit, hatur nuhun. Dipalihkeun deui ka studio ka sareng Jikri. Nuhun. Hatur nuhun Ridwan kana wawancarana sareng kapalayasan pesantren. Salajengna, urang bade ngalih ka rerencangan urang salwa anu parantos sareng salah sahiji pengurus pesantren. Mangga salwa. Ayeuna simkuring tos dipayunan pesantren Darul Fikri. Nah, simkuring bade ngawawancara salah sahiji pangurus atanapi musyrifah di pesantren ieu. Nah, ayeuna simkuring tos sareng pangurus salah sahiji pangurus nyaeta Ibu Rosa. Mangga Ibu Rosa. Nah, kagiatan sapopoe santri di dieu sapertos naon nya Ibu? Alhamdulillah, anak-anak santri di sini bangun dari jam 3 untuk melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah. Ya, dilanjutkan nanti sholat berjamaah di masjid. Terus abis itu ada kegiatan menghafal Quran, tahfiznya itu menyetorkan hafalan barunya. Setelah itu sekolah seperti biasa. Dilanjutkan pulang sekolah menghafal Quran lagi. Dan ada setoran bersama teman sebayanya. Dilanjutkan habis duhur itu istirahat dulu, tidur, kemudian dilanjutkan lagi hafalan juga habis asar sama ada ngaji. Mereka masuk ke DTA. Terus habis itu maghrib nanti mereka makan malam. Terus salat maghrib berjamaah. Terus isya, habis isya juga sama ada setoran dan juga kajian sama ustadz. Mungkin itu aja. Terus kalau weekend biasanya kita ada kegiatan olahraga sama ada rihlah sama tadabbur alam lah gitu. Itu aja. Ya. Masya Allahnya Ibu. Nah, hatur nuhun Ibu wawancarana. Nah, sakitu ti simkuring balik kana di studio Zikri. Hatur nuhun salwa kana laporanna sareng salah sahiji pengurus pesantren. Salajengna, urang bade ngalih ka rerencangan urang dini anu bade ngawawancara sababaraha santriwati di pesantren eta. Mangga Dini.
Ayeuna simkuring bade naroskeun ka salah sahiji santri di dieu kanggo naroskeun pengalaman diajar di dieu. Sini. Oke, boleh perkenalan dulu. Nama aku Rakila. Nama aku Nabila. Terus buat pertanyaan selanjutnya, naon nu paling dipikaresep belajar di dieu naon? Aku selama belajar di sini aku paling suka itu kalau ada movie time, belajar bersama ataupun belajar tasin. Karena kan belajar bersama-sama dan kayak itu menyenangkan. Iya. Bareng-bareng pasti seru banget ya. Ya. Terus kumaha suasana diajar di lingkungan warga kieu? Lingkungannya sih aman, damai, tentram. Jadi kayak ya nyambung aja kalau lagi belajar. Oke, hatur nuhun kanggo jawabanna. Hatur nuhun oge udah mau diwawancara ya. Udah Hatur nuhun karena laporanna. Mugia informasi ieu tiasa masihan wawasan kanggo urang sadayana. Dugi katepang deui dina warta salajengna.